Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahnya dina danget ayeuna urang tiasa tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Mudah-mudahan sadayana sararehatnya. Amin gitu. Dina danget ayeuna urang medar perkawis karangan bahasa. Tambahan tina materi anu ku urang baris dipedar di antawisna ieu nya engke urang maham perkawis wangenan atanapi harti tina karangan bahasan. Teras aya ciri-ciri karangan bahasan, eusi karangan bahasan, strukturna sapertos kumaha, teras teknik dina nulis karangan bahasan sareng contoh-contoh anu kalebet kana karangan bahasan. Anu kahiji urang ngobrolkeun perkawis wangenan atanapi harti. Karangan bahasan sarua jeung karangan pedaran atanapi eksposisi. Nyaeta karangan nu ditulis dina basa atanapi dina wangun lancaran. Eusina midangkeun fakta-fakta, gagasan, tujuan gitunya kagunaan jeung sajabati eta ngeunaan hiji hal. Eta wangenan tina karangan bahasan. Anu kadua, urang ngobrolkeun ciri-ciri tina karangan bahasan. Ieu sakirang-kirangna aya 5 nya anu ngabentenkeun antawis karangan bahasan sareng karangan dina wangun sejen. Anu kahiji ditulis dina wangun lancaran atanapi prosa jelasnya. Teras nu kadua, cara nepikeunana entep seureuh atanapi sistematis. Anu katilu ngawincik jadi nataan detil gitunya. Anu kaopat basa nu dipakena lugas sahinasna gitunya saayana. Nu kalima istilah nu digunakeunana geus maneuh janten tos biasa insyaallah gitunya kadangu ka kuping ku sadayana teu aneh gitunya bahasana teu seueur bahasa asing atanapi bahasa istilah anu jarang ku urang kadangu. Salajengna patali sareng eusi karangan bahasan. Eusi tina karangan bahasan nyaeta ngaguar, medar, ngabahas, atanapi ngadadarkeun ngeunaan hiji perkara anu ngagunakeun katerangan-keterangan nepi ka bubuk leutikna gitunya tadi teh detail. Jadi nu maca dipiharep menangkeun hiji katerangan ngeunaan hiji hal teh kalawan tetela atanapi jentre. Anu salajengna patali sareng strukturna. Struktur da karangan bahasan ngawangku 3 hal. Anu kahiji bubuka, teras nu kadua eusi sareng anu katilu panutup. Dina bubuka engke dipidangkeun hal-hal umum ngeunaan eusi tina pedaran eta. Sapertos alasan milih jejer gitunya atanapi tema. Pentingna eta jejer naon, teras hal-hal anu kurang baris dipedar atanapi engke kudu ngadamel karangan eta dipedar naon wae gitunya tujuanana katut kagunaanana tina karangan pedaran eta teh naon. Eta lebet kana bagian tina bubuka dina struktur karangan bahasan. Anu kadua eusi mah ngajelaskeun objek nu dipedar tangtosnya tina wanguna, gunana, wanda atanapi tipe cara-cara gitunya sareng sajabana we nu patali sareng eusi gitu. Anu katilu panutup mah eusina kacindekan sareng saran. Kitunya struktur karangan bahasan. Anu salajengna teknik nulis karangan bahasan. Ieu nya nu kahiji aya teknik identifikasi. Ieu mah ngaidentifikasi jadi medar ciri-ciri objek nu dibahas gitunya. Teras aya teknik klasifikasi, jadi eusina teh nglasifikasikeun atanapi ngajelaskeun hiji hal teh dumasar kana papasingan tina objek eta nyalira diklasifikasikeun. Teras nu katilu teknik definisi, ieu mah eusina ngajelaskeun ngeunaan hiji hal teh dumasar tina hartina gitunya, tina definisi atanapi tina pengertianana. Jadi dijelaskeun we pengertianana sagala rupi gitunya. Nu salajengna aya teknik ilustrasi, ieu mah mere gambaran ngeunaan objek
pedaran jadi diilustrasikan gitu nepi ka jelas kahartos kuno macana. Sareng anu kalima aya teknik proses. Ieu mah mere gambaran tina prosesna gitu nya ngeunaan eta objek anu dibahas teh ya. Kitu nya teknik nulis karangan bahasan. Saya contoh-contoh karangan bahasan kumargi dina silabus gitunya dina kurikulumna dipatalikeun sareng tradisi Sunda. Janten engke kanggo salajengna dina contoh karangan bahasan dipatalikeun sareng tradisi Sunda. Salah sawios contona diantawisna aya upacara seren taun gitunya tradisi nyawer panganten gitunya di Sunda mah nya tradisi nyunatan sareng nu sanesna seueur. Nah kitunya kanggo contoh-contohna nu sanesna mangga tiasa milarian di tempat masing-masing gitunya misalnya aya tradisi naon gitu. Etanya pedaran basajan perkawis karangan bahasan. Mudah-mudahan kahartos kusadayana insya Allah dina lawungan urang anu salajengna engke urang medar perkawis karangan bahasan tradisi gitunya jantan tradisi teh naon tah contoh-contoh karangan bahasan tradisina sapertos kumaha gitunya anu langkung jelas gambaranana. Mudah-mudahan urang sadayana tetap semangat dina diajarna nya sararehat oge sadayana salamina. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.